Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya upload lagi. Kadang kerja lagi gorol di masjid Kampung Tegal Deket, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Ayana di Kampung Tegal Deket kur aya 4 urang geuning. Kur aya 4 urang tuh. Paling kitu mah tos beres. Tuh. Pandi, Mang Awan, Mang Omay, Mang Oyok, sareng Mang Awan. Beres lah, sampai di ayeuna mah beres. Kali lebet nama terus beres. Payah lebet nama terus beres. Terus beres dicat. Tinggal anu luar. Sedang berbincang-bincang gitu tuh. Mang Oyok ngamanoran. Manor kawat. Masya Allah. Darayan yang jalmi nanti. Kur 5an, Pandi, Pak Omay, Mang Abi, Mang Awan, Mang Oyok. Aduh, Masya Allah. Kampung Tegal Deket teh aya nama jadi rame. Jadi rame pisan aya nama. Eta mabi di nu paragi arek naik ka Makom. Aya sebelah aya. Ieu WC-na ieu. WC. Saket madrasah. Mang Abi semangat kerjanya. Mang Oyok. Ngopi Mang Oyok, ngopi. Luhurna ke atas beres. Oh. Si Aman ka mana eueuh si Aman? Sok beres-beres lah. Mantere. Tareh Muludan. Kampung Tegal Deket. Masya Allah. Cuacanya cerah sekali. Panas. Lain maksudnya yang namanya di gunanya hari-hari biasa juga. Dua apa bulan puasa lain gitu jadi. Mampan tanggal kaum nggak loba. Di mana? Daerah ini kan, daerah Cikalong. Kopi. Jadi di Taluan. Masjid Al Furqon, Kampung Tegal Deket, menuju Gorol. Untuk berarti udah mau bulan puasa. Mana caluluk mah yang mana di Belum. Caluluk mah tadi kuluk di Belum. Iya, ya. Jadi arah sana gede.
Mang Awan. Mang Bahasa Awan. sorangan bahasa mawati ditu ti besan pamulikeun diri Singaparna. Acarup teu hayang pamulikeun teh 2 kilo. Anyar menang meuleum nya ieu. Ayeut keneh. Ieu manor kawat mah ya teu ngopi yeuh. Iya,